Iya tuh kan netizen heula sapa netizen salaur gitu Mang Jo. Salahnya netizen mangga urang salaur ayeuna teu cekap saur. Heeh, bener. Raeng di dia mah raeng saur teh. Nu ngaji. Tuh. Nah, ka kuping agak sadayana. Jadi lamun urang nangorak mung kaganengan ku toa pangajian Mang Jo kudu kumaha Mang Jo? Pangajian anu pinah atawa imahna anu mung kaganengan kudu pinah Mang Jo? Pinah kali teu imahna ka leuweung. Tah mah keur urang nangorak. Tapi lamun misalkeun cicingna di ditu mah tuh di daerah-daerah anu lolobana non muslim mah heuh bae ka harti Mang Jo nya. Heeh nya. Urang teh eta mah bae, tapi da di urang mah atuh heuh da ti baheula kieu gitu Mang Jo nya. Enggak mah bisa ditinggalkeun nenek moyang urang baheula mah tah mah. Baheula mah ku bedug. Tah ayeuna bapak geus zaman canggih, geus zaman modern, lagu kudu mikir teh gitu, keras. Mang Jo. Ulahan. Beres saurna? Namanya beres pisan. Aya rel kereta api Mang Jo. Mohon. Aya kereta api mah di dieu geuting ti guru ka Cikajang lah ya. Aya nya. Ade eta rel kereta api teh cicingna deukeuteun imah. Mohon. Tuluy anu boga imah kaganengan ku kereta api. Ama kitu. Ama. Wah, ieu teh anu kudu ngaragangan teh mana kereta api kana imah atawa imah ka kereta api? Lamun mung mah kaganengan saperti nya. Pinah we. Imah gitu lin ieu kereta api ndak pindah kereta api lain pindah peuneun. Bangga nya. Bangga. Anu boga imah pinah. Itu. Nah, ieu teh hampir sejenis Mang Jo. Mohon. Pertanyaan kieu teh hampir sarua ya. Abi ayeuna nanya kieu Mang Jo. Mohon. Anu tara ngaji kudu ngaragangan kanu ngaji atawa anu ngaji kudu ngaragangan kanu tara ngaji? Nah, sakabeh pindah tumi itu ya. Bisi aya kieu yo. Cenah naon ngaji tentong di kana sapi keluarkeun anu tara ngaji ganeng. Ya Allah, nah eta kumaha eta lieur teu. Anu boga imah pindah mun kagandengan mah ku eta kunan ku toa teh. Heeh. Toa ku toa mah. Geus pindah. Tapi ieu teh aya aturan anyar. La ilaha aturanna eta mah Aturanna teh kieu Mang Jo. Ngaji, mohon, ceramah, mohon, tadarus, ulah asup kana toa luar Mang Jo. ya Allah. Jadi anu tara ngaji kudu diragangan. Kudu diragangan. Kudu ngaji. La ilaha illallah. Atuh kitu mah sarua meureun Mang Jo. Anu tara puasa ragangan kudu puasa. Puasa. Geus ya beneran bebas ya bener gitu. Heeh. Lamun kasemahan kudu godin tengil kudu ngiluan godin Mang Jo. Ngiluan godin. Tanggung jawab make dahir. Bakal tanggung jawab. Akhirnya kumaha. Jadi kumaha atuh aturan eta usulan ti lemur kumaha? Ayo usulan ti lemur mah mah cabut deui we teh mah. Keur urang lemur mah. Urang lemur mah. Tapi lamun lokasina cicing di daerah anu mayoritas non muslim mah bae mangdinya. Bae dah. Ngan ieu mah aya nu teu daru di situ. Lamun ayeuna urang Islamna aya 10 urang, non muslim aya 100 urang. Wayahna we urang teh kudu tasamuh toleransi mangjo nya. Ngan tasabuh ulah. Mohon. Ngan khususna ieu keur urang nangorak ulah digugu teh kitu mangjo kumaha maksudna? Moal mah ngagugu aja mah kumaha oge moal. Jadi keur urang nangorak mah ngaji teruskeun kana sapikeun. Kemah simpan darah tak ini kau kuping darah. Iya. Jadi inti nama lamun tema inya aya urang nangorak anu mung kaganengan ku toa pengajian lain pangajian. Itu aya tuh gunung pepanayan gitu. Apa sok aya di selawat ge aya selawat kieu jang di kuping abahnya. Kumaha? Kuping suara ada. Alah teruskeun. Masjid tika tebihan. Si horeng teh ngawartosan ngajak sholat berjamaah. Benar. Ente sae sholat di imah salami aya masjid mah pribumi atawa sema ayu sholat berjamaah. Eta teh ngadenge eta teh tina speaker. Itu impian lain. Intina impian. Jadi ilmunya. Jadi ilmu apaan gitu. Benar.